datang kan duit nah aing mah cikan aya teu eta direk make jalur cepat wae ieu aya sugan we gitu boga info rek muja ieu ataupun ngunjung situ di mana boga teu Ayah, kemarin juga babaturan saya ke sana, tapi teuing berhasil teu nama acan panggih deui si arek sok kadinya. cobalah itu di mana itu tempatnya di mana Di dieu nya ya lurus, heeh lurus, terus sabelok ke heeh kanan heeh aya makam, heeh tah di dina aya tangkal kai. oh tangkal Nya kai eh hmm lain tangkal kai, naon tangkal cau, oh salah nyebut tadi. oke lah orang rek ini telah kayak itu kemun misalkan geus beres ti ditu orang ka deui heuh Heeh, tapi aya wa di mah aya jangan bilang siapa-siapa ya soalnya aing era kalau misalkan ketahuan sama orang lain tuh moal aman lah pokokna mah. oke Oke, siap, Besti siap. dulu dong yang satunya orang rek ini lah Sok ada hati-hatinya, Jon ya. Jika tuh. Aduh, si Jon pikat itu. Ah, kan baiklah doakan si selamat, Cok. Katanya pemujaan. si Jo teh lurus ya nanya lurus kan iya atuh belok kiri mah ka dieu iya terus ke kanan cenah dia gitu assalamualaikum punten sepada araraya iya mah oke dia araraya weh aya ieu aya aya punten Mangga kalebet. kalebet ka mana Maksudnya di situ. oh iya 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 Aya maksud naon jelema datang ka dieu? jadi gini saya tuh kesini mau bertamu pengen kaya pengen banyak uang biar enggak pusing dengan kehidupan ini apakah bisa Oh, eta mah babari pisan. Tuhan lain ka aing mentana. kasaha mentana kurang Ka bos aing. emang kamana bosna alah lain jadi ieu saha ieu teh sahana ieu teh Oh, heeh. Aing teh asisten pribadina. Anu bisa nepikeun ke hayang maneh ka bos aing. Nah, aing teh asisten pribadi. Lamun disingkat mah Aspri aing teh. Gitu. keula ieu teh sabangsa ning naon ieu teh jelema atau naon gitu Aing teh sabangsa ning makhluk halus.
Banyak jelema ngajadauk di nu poek Aisyah. Jadi yuk orang ka dieu teh bakal aya hasil moal atau engke orang bosna. Nah, oke, kamu tungguin bos aku dulu. Kalau sudah datang, Emang kemana bosnya? nah kebetulan bos urangna keur piknik ke Pangandaran. We tungguan 3 poe deui balik deui ka dieu nya. Kok bisa ya piknik itu? Ya bisa atuh Arisya. Da aing ge sarua tuh malu kalus ke hayang healing goblok. Ah 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 ah. Jadi nanti tuh aku harus bawa apa aja ke sini ataupun di mana nanti ketemu dengan bosnya. Oke, kamu datang lagi, tapi jangan ke sini. Bos aku ngajadogna lain di dieu, tapi dina tangkal karet kebo. Oke, ku aing dibere lapatnya ditulukeun deui. Sok aya nama geura balik. Oh, piraku atuh rek sare di dieu mah. Urang rek sare di mana ke di dieu? Heeh. Matak cek aing ge geura balik. Aing bingung sia manok di dieu. Oh, tempat molorna. Aing oge ngajadog dina rukun. Jangan musingin dah. Balik ke itu. Iya, ada satu lagi. Aku tuh harus bawa apa biar kayak orang-orang gitu, biar kayak batur. Bawa sesungguhna naon. Gampang kesini mah. Kamu tinggal bawa kopi aja sama udut. Oke, baiklah. Akan kulaksanakan nanti. Asalkan Aspri bisa bantu saya. Bisa nggak? Si anjing. Bisa cok. Asal syaratnya itu kopi sama udut. Pasti saya bantu. Oke, siap. Sekarang saya mau balik dulu ya. Oke. Makasih banyak. Makasih. Punten. Sok, itu Ramanto. Aing rek molor dulu. Gimana Jo? Kamu udah ke tempat itu teh? Udah, cuman gak ada si bosnya. Adanya juga Aspri. Aspri teh apa itu Aspri? Jadi Aspri itu asisten pribadinya. Dah, saya siluman oge aya eta asisten pribadi. Aslina sang. Terus gimana tuh katanya? Iya, katanya tuh gini. Kata si Asprinya tuh, bosnya itu lagi piknik ke Pangandaran. Gitu. Ade-ade wae. Siluman piknik itu. Terus kumaha? Baiklah, udah tungguan we. Nyampe nanti pulang. Ada nanya. Iya. Tuh kopi-kopi wae gitu ieu teh. Jo, kumpulna euy. Kopi mah keur eueuh. Dan tadi mah teu balanya kopi. Tadi mah Baiklah, tuh kopi mah tuh. Ya nya orang balik heula pemajikan di imah masih ngarep-ngarep.
nungguan urang cenah mawa duit. Baiklah ke urang we atuh yang bilang sama istri saya sasadu dulu gitu ya. Ya, ya sok atuh. Pulang dulu Oh, ya. hampura sayanya tidak bisa membantu. Hmm, ya nggak apa-apa lah, tahu saya juga. Ya, Soalnya saya salah jalan ini tuh. Malah ke sini udah nggak ada uangnya juga. iya, saya juga kalau ada mah dikasih. Hmm, Cuman sekarang lagi kosong we. berarti kita tuh sama-sama lagi rungkat. Iya, lagi balangsa. Kita teh. Ya udah tuh ya, pamit dulu. Ya, hati-hatinya di jalan. Oke. Hati-hati, Jo. Oke, oke. Iya, gitu. Anu di panuju ku si Aspri teh tangkal karet kebo teh. Tun, assalamualaikum. Pohonya, mungkin mah teu boga agama. Ada raya, iya ada raya. Waduh. Astagfirullahaladzim. Naon iya? Naon dia? Kelaya saya. Eta saha eta? Urang Johan, ieu sareng saha? Telepangkeun demi pagi, jurik kancing dina tatangkalan. Ieu mari. Atur nuhun. Kala abdi ieu lanya yurig. Oh, jurig. Jadi kieu jurig. Urang ka dieu teh hayang loba duit. Sagala boga. Pulungan urang. Ang, ese masuk kita punya kami. Dari bawah teu kopi jeung kulutna. Aya ieu sesuai permintaan Aspri jurigna keur mangkukna. Tuh, jadi dia. Jadi hareupeun maneh. Maneh. Siap ieu rokok jeung kopina. Awan gini gitu. Dari di kota terkabeh. Rok. Mana maneh? Oh, atuh tungguan. Urang rek meuli heula. Daena ge nu kieu.
Goblok kalau bapak menta pisan anjing jurig. Jadi yang tora kape di goblok. Jangkung sih eta mah. Aya tora kape ya. Tora kape Ya. bener. Nya nu beureuh. Sorry ya. Hiji we sabaraha? Tah ieu kopina. Cina mana? Gelas mana tuh? Pan minta lagi kopi jeung udut. Teu meta sakala ditinyu. Aku main dibaheun maneh kopina. Balik atuh, maneh teh atuh. Ning. Heung kewe tinyuna ku maneh. Atuh, bari mah yang beunghar segala. Ayo oke. Kumaha tah? Ya gawe atuh, bari mah yang beunghar teh atuh. Jangan gawe nu gajina gede sia. Lamar atau ngiluan tes. Lain siga kieu. Anu kieu si meta-meta teh. Si anjing. Begitu aing moal ka dieu. Bawa deui ku aing udut jeung kopina. Anjing teh aing tilu poe. Nungguan. Hasilna ditah gawe. Tur aing rek gawe si dikanu ke. Goblok teh. Kuring sia dasar.